Bismillahirrahmanirrahim. Wakana jeung kabuktian Kanjeng Nabi yaksifu eta ngaputan Kanjeng Nabi anak la kana senda. Masalah wayarpong jeung nambah Kanjeng Nabi asauba kana pakaian wayahdumu jeung ngaladen Kanjeng Nabi fi mihlati ahlihi dina ngaladen ka ahlina Kanjeng Nabi ahli tebojo dina ngaladen ka bojona Kanjeng Nabi wayafok jeung nestetan Kanjeng Nabi Allah ma kana daging mauna sartana ieu ahli kami wakana jeung kabuktian Kanjeng Nabi asadan nasi eta pangleuwih bangetna jama-jama naon hayaan eratna layas butuh untuk eta layas butuh untuk tetap naon basaru paningana Kanjeng Nabi di wajhi ahadin dina raina hijama ditara netep ka nararai seseorang wayujibu jeung nyubadanan Kanjeng Nabi dakwatal abdi kana pangundangna abid wal hurri jeung jalma anu merdeka wayak balu jeung narima Kanjeng Nabi al hadiyata kana hadiah walau anna jeung sanajan saya sunai hadiah jur'atul labanin eta sarangkuat susu au fahda arnabin atawa ping-ping kelensi wayukapiu jeung males Kanjeng Nabi alih satu hadiah waya kulua jeung nuang Kanjeng Nabi akan hadiah walaya kulu jeung para nuang Kanjeng Nabi aspada kota kana zakat walaya takbiru jeung tara ngarasa agung Kanjeng Nabi an ijabati amati tina nyubadanan ka amat wal miskin jeung jama anu miskin ya budobu bendu Kanjeng Nabi lirobi karana pangarna Kanjeng Nabi wala yang dobu jeung cara bendu Kanjeng Nabi linafsi karana nafsu na Kanjeng Nabi wayun tidu ngaluruskeun ngalangsungkeun wayun tidu jeung ngaluruskeun Kanjeng Nabi al haqqo kana hak wain ada jeung sanajan bali naon dalika itu yun tidu alaihi ka Kanjeng Nabi bidorori kalawan moal kamadaratan aw ala sabi atau kapiran-pirang sahabat na Kanjeng Nabi murido dipintonkeun alaihi ka Kanjeng Nabi naon al intisaru diasongkeun dipintonkeun ka Kanjeng Nabi naon al intisaru men tatulung bil musyriki kajaman musyrik ala musyrikina ya musyrikina kajaman musyrik kami ala musyrikina nyalehkeun jaman anu musyrik kami wa huwa bari ai Kanjeng Nabi fi kilatin eta tetep dina saeutik balad wa hajatin dina mikabutuh ila insanin wahidin ajam saiji kemudian jazidu annamahan ya insan hukum Kanjeng Nabi di hadadiman dina bilangan jamat mau anotap sarsana Kanjeng Nabi. Pabat tuluy nolak Kanjeng Nabi, makola jeung dawuh Kanjeng Nabi, ana adik kami la antasiru eta moal menta tulung kami di musyrikin kajaman musyrik. Wa wajada jeung mangyan Kanjeng Nabi min pudola i ashabihi bisa palina pirang-pirang zaman unggul di pirang-pirang sahabat na Kanjeng Nabi wa khiyarihim jeung pirang-pirang anu alus ni ashab kami mangyan kotilan kajaman dipaehan bayana Yahudi antara pirang-pirang kafir Yahudi apa ya palam yahupa tulis tengepung Kanjeng Nabi alaihim ka Yahudi kabeh wala zada jeung henteu etara jeung henteu namahan Kanjeng Nabi alam murihaki kana paitna hak bal wadah balik tanebus Kanjeng Nabi buka kotilan
bini atina kotin ku 100 onta. Wa inna bi ashabihi jeung saestuna etep di terang-terang sahabat makanya Nabi wahajatan yakin aya butuh ila bairin kana onta wahidin anu saeji ya taqawwana anu ngalap kakuatan ieu ashab kabeh di kuieu bahir. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya sibu eta mengkeut kanjeng Nabi al-hajaro kana batu ala batni kana patuangan kanjeng Nabi marot anu dibalikan mina juhi tina arah-arah lapar wakan wa marotan dibalikan ya pulu nuang kanjeng Nabi makana perkara hadaro anu hadir ieu mah wala yarudu jeung tara nolak kanjeng Nabi makana perkara wajada anu mayan kanjeng Nabi wala yatawarra'u jeung teragawe apikan jeung Nabi admatamin tina kadaharan halalin anu halal lain wajana jeung lamun mangyan kanjeng Nabi tamaron kana korma garing guna ujin tekana roti akalau tanuang kanjeng Nabi kana tamar lain wajana jeung lamun mangyan kanjeng Nabi syawaan kana gorengan akalau tanuang kanjeng Nabi kana syawaan wain wajada lamun mangyan kanjeng Nabi ubzah burrin kana roti tina beas aos sairin atawa gandrung akalau tanuang kanjeng Nabi kana ubzah bur wain wajada jeung lamun mangyan kanjeng Nabi puluhan kana perkara anis aw asal atau madu akalau tanuang kanjeng Nabi kana huluan wain wajada jeung lamun mangyan kanjeng Nabi labanan kana susu dauna hubzin kana roti Itapa sangalat cukup kanjeng Nabi di kuih laban. Wain wajana jeung lamun mangyan kanjeng Nabi batihon kana samangsa aurut oban atau korma base. Akalaut tanuang kanjeng Nabi kana batihon. Layak kulu. Tara tuang kanjeng Nabi mutasian bar nyerande wala ala khawanin jeung tara dina piring. Mendilu ari saput tangan kanjeng Nabi batinu kodamai eta beteung dampa sampean dua anak kanjeng Nabi dampa suku dua anak kanjeng Nabi lam yasba tara warag kanjeng Nabi min khubzi burrin tina roti tina beas ala sata ayamin dina tilu pirang-pirang poe mutawaliyatin anu tuluy-tuluy hatta lakiat ya kok sehingga patepung kenaut sehingga patepung kanjeng Nabi Allah Ta'ala Allah Ta'ala isaron la ala nafsi isaron karena mentingkeun ka batu aya ala nafsi manderikeun salirana melikeun awak kanjeng Nabi la pakron lain karena fakir wala buklan lain karena medit yujibu nyubadanan kanjeng Nabi awalimatna kana walimahan waya wudu jeung ngalayan kanjeng Nabi almardo kapirang-pirang jam geuring waya sadu jeung nyaksian teh hadir jeung nyaksian kanjeng Nabi anjana iza kana pirang-pirang jenazah wayanti jeung leumpang kanjeng Nabi wahdahu bari nyorangan kanjeng Nabi bila bayana adai andra pirang-pirang musuhna kanjeng Nabi bila harisin tekalawan air majaga hari kanjeng Nabi menekan maksudnya hari kanjeng Nabi asadun nasi eta palih banget najama-jama ora tawaduan tawadokna wa askanuhum jeung pangleuwih antangna ieu nas kabeh yin guari kibrin tina tekalawan takabur wa ablaguhum jeung pangleuwih bilagahna ieu nas kabeh min tiguari takwilin yasati manjangkeun omongan ay aksaruhum balagotan pikalamin ay aksaruhum balagotan pikalamin wahsanuhum jeung pangleuwih halusna nas kabeh naonna bisron biar budina la yuhawilu teu makeukeun ka kanjeng Nabi
naon syai'un hiji perkara min umuri dunya tina pirang-pirang perlunya waya basu jeung make kanjeng Nabi makana perkara wajada anu mangyan kanjeng Nabi pamarotan tah dina hiji balikan samlatan kana simbut wa marrotan balikan burda hidrotin kana simbut belang Yamanian sifatina burda anu bangsa Yaman wa marotan balikan jubah satupin kana jubah tina bulu ma ari perkara wajada anu mangyan kanjeng Nabi kana ieu mah dina mubahi tina permenangkeun labisa eta make kanjeng Nabi Khotamu jeung ari-arina kanjeng Nabi fiddotun eta perak. Ya basu nganggo kanjeng Nabi pada khotam pinggir sirina pinggirna kanjeng Nabi al-aiman na katu wal ayat belakang. Ya rebipu na bonteng kanjeng Nabi khol pau dina satu kangen kanjeng Nabi abdau ka abidna kanjeng Nabi awgarahu atawa kasalianti abdahu. Yar kabu tumpak kanjeng Nabi makana perkara tumpakan ampana apongan ieu mah kanjeng Nabi marot menyebalikan parosan kana kuda wa menyebalikan bairon kana onta wa marot menyebalikan baglatan kana kade sahba anu hawuk wa menyebalikan himaron kana himan wa maron menyebalikan yamsi lempang angkat lempang kanjeng Nabi rojilan dan jalan kaki. Hapian turun nyeker. Bila ridain sekalawan solendang, sebagai solendang. Wala amamatin dan kesorban. Wala kolan tuatin dan kekuper. Sewaktu-waktu. Yang wudhu ngalayan kanjeng Nabi almardo kapten nyeri. Di Aqsa Madinah. Anu tetap dipang leuwih jauh na negara Madinah. Ribu mikaresep kanjeng Nabi atiba kana sesuhitan wayakro jeung mikangewa kanjeng Nabi aroiata kana ambe arodiata anu goreng jalisu jeung ngabarengan di kanjeng Nabi al-fuqaraat pirang-pirang fakir wayu akilu jeung ngabarengan dahar kanjeng Nabi al-masakina pirang-pirang jam miskin Ayu krimu jeung ngamuliakeun kanjeng Nabi ahlal fadli ka ahli unggul. Ti ahlatina pirang-pirang ahlatna ya ahlal fadli kabeh. Wa yata'alapu jeung gawe condong ngarupun teh. Wa yata'alapu jeung gawe condong kanjeng Nabi ahlas syarofi ka ahli mulia bil birri ku gawe alus lahum ka ieu ahlas syarof kabeh. Ya silu nepungan kanjeng Nabi zawi rohimi kapirang-pirang anu ngabogaan barayana kanjeng Nabi min gueri ayu sirahum tina tekalawan yen milih kanjeng Nabi atau pimentingkeun tina tekalawan mentingkeun kanjeng Nabi ka dawi rohim kami alaman manderikeun jaman wal yaman abdulu utama minhum tibatan zawi rohim kami layajipu ahadan layajipu tara bedegong kanjeng Nabi ahadan al-idam yakbalu narima kanjeng Nabi makzirotamu kadiri kana sasaduna jalan sasaduna ka kanjeng Nabi yamzahu wuguyon kanjeng Nabi walayakulu jeung tara ngucap kanjeng Nabi illa haqqan aing kana hak yadhaku dari kanjeng Nabi yin bari qohatin tina tekalawan ngagagna Yaro ningali kanjeng Nabi Allah ba ana ulin-ulinan hamba anu menangkeun. Alayun kiru tuluy teu inkar kanjeng Nabi kana lahba mubah. Yasabiku babalapan kanjeng Nabi alau ka bojona kanjeng Nabi. Watur pang jeung ditarikeun naon al aswatu sora pirang-pirang sora alika kanjeng Nabi payas jiru tuluy sobar kanjeng Nabi. Wakana jeung kabuktian lau eta pikeun kanjeng Nabi naon lakohun onta peras wagonamun jeung domba ya takowatu
anu ngalap kekuatan sahawa kanjeng Nabi wahlu jeung alina kanjeng Nabi min albaniha tina pirang-pirang ti susu nalako wakana jeung kabuktian nawa eta pikeun kanjeng Nabi sahabidun pirang-pirang abid wa imaun jeung pirang-pirang amat Nabi jarun abid udun amat layar tapiu henteu etana cara kumulur kanjeng Nabi alain sahabid jeung imam kabeh lima kali dina kadaharan wala mabasin jeung dina pakaian wala yamdi jeung tara liwat lau ka kanjeng Nabi naon waktu ti gueri amalin dina salianti amal billahi ta'ala au pima atana perkara labunda anu misti dina mas min solahi nafsi buktina kamaslahatan awakna kanjeng Nabi yakhruju keluar kanjeng Nabi ila basatini ashabi ka pirang-pirang kebun pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi layah takiru henteu tarangainakeun kanjeng Nabi miskinan kajal miskin dipakri karena fakirna ieu miskinan wa zamanati jeung lumpuhna ieu miskinan walayabu jeung tesieun kanjeng Nabi malikan ka raja limulki karana karajana ieu malikan yad'u ngajak kanjeng Nabi haza ka ieu miskinan wa haza jeung ka ieu malikan ilallahi kana agama Allah duaan kalawan ngajak mustawian anu sarua Pokok jama jeung estu ngumpulkeun Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lau pikeun kanjeng Nabi asairota kana kalakuan alfabilata anu unggul wasiasata jeung pelaturan atama anu sampurna wa huwa dari kanjeng Nabi ummiyun anu bodoh layak ra'u taramata kana bisa maca taramata layak ra'u taramata kanjeng Nabi walayak tubuh dan teranulis kanjeng Nabi nasa'a lahir antara pibijian lahir kanjeng Nabi bila dia jahli di pirang-pirang negara kabodohan wasuharo jeung pirang-pirang sampalan padang pasir pipakrin dina pasir nakayan pasir wapiri ayat yagonami jeung nangangon domba yatiman bari yatim la aba saya bapa eta tetep lau pikeun kanjeng Nabi wala ummat jeung saya ibu eta pahala mau tuluy ngurukan ka kanjeng Nabi sallallahu taala jami'a masih alati sakabehna pirang-pirang alas pirang alus wa turuki jeung pirang-pirang jalan Allah hamidat dipuji jadi jami'at turuki alati ya makana jami'ana wahbaro awalina jeung kana pirang-pirang beritana jawa tira kami wal akhir jeung pendiri kami jeung perkara yang tapi emak an-najatu ari keselamatan wal fauzu jeung kabangjan di akhir di akhirat wal hibatu jeung kamanfaatan mafi an-najatu wa najatu jeung kamanfaatan wal khilasu jeung selamatan di dunia kemana gitu wa ma fihi an-najatu wal fawzu wal hibatu wal khilasu walau semua wajib jeung netepi perkara wajib watar kufudul jeung tinggal leuwihan omongan wapakona muga masihan taufik ka urang saya saud Allah li taati kana taat Allah fi amina perintah Allah wa ta'fi jeung turut bi kanjeng Nabi ibina pada bulan kanjeng Nabi amin ya rabbal alamin bayanu jumlatin ariasa mertanakeun sajumlahan ukro anu sejen min adabi tina pirang-pirang adab sarta kanjeng Nabi walaki jeung pirang-pirang lakna kanjeng Nabi mimma rawahu Abu Bukhari mimma tidak perkara tawangakeun kana ieu mah Abu Bukhari lu ngadauk ulama kami masatama henteu eta ara nyarekan sallallahu alaihi wasallam ana kai jamak minal mukminati sayaman kami
bisa timatin ku panyarekan illa ja'alanya jadikeun Kanjeng Nabi laha pikeun satimah ngajadikeun kafaratan kana kafarat warahmatan rahmat wa mala'ana jeung sareng ngalaknat Kanjeng Nabi imro'atan oleh waktu sama sekali wala qadiman jeung sareng kaladen bila natin ku jelakna wakila jeung diucapkeun lau ka Kanjeng Nabi wa huwa bari Kanjeng Nabi fil kitali etapna perang naon laolaan taum lapan laolaan taum laolaan taum lamun ngalaknat Tuhan hum aku para kabeh ya Rasulullah faqala tu ngadauh Kanjeng Nabi inna ma bu'istu pastuna diutus kami rahmatan bari jadi sabab rahmat walam ub'as jeung teu diutus kami la'anan bar loba ngalaknatna wa kana jeung kabuktian Kanjeng Nabi idza suila eta di mana dipentah Kanjeng Nabi ayat wa kana yang ngaduakeun Kanjeng Nabi ala ahadin madarat kaijama muslimin anu Islam au kafirin amin au qasim adalah pindah Kanjeng Nabi ani duai tina ngaduakeun alaihi madarat ka ahad illa dua ngaduakeun lau manfaat pikeun ahad wa ma doroba di ahadan illa ayyadriba ya wa ma doroba jeung sarana Kanjeng Nabi dia di tangan Kanjeng Nabi adan kai jama qatu sama sakali illa ayyadriba ayyadna Kanjeng Nabi dia ku ya fisabilillah ngabela agama Allah perang wa man taqoma jeung cara malas Kanjeng Nabi jeung sae pina hiji perkara fokus ni au dipigawe ieu sae ilaika Kanjeng Nabi waktu sama sekali illa antun tahaka anu yang diruksak naon hurmatullahi kamuliaan Allah wa ma khujira jeung teu pati-pati istah milih Kanjeng Nabi baina amroyani waktu ilah taro ai milih Kanjeng Nabi aya sarohuma anu pangleuwih gampangna ieu amroyan illa ayakuna angieun kabuktian fi etabi aesar naon ismun dosa au qati'atu ramin atau megatkeun barayan mun kitu payakun atau kabuktian Kanjeng Nabi abadana di eta pangleuwih jauhna jamajana mindalika tina itu aesar wa makanan jeung teu kabuktian Kanjeng Nabi ya ti eta datang ka Kanjeng Nabi sahijama urun anu merdeka au abdun atawa abid au amatun atawa amat ila koma ainang tung Kanjeng Nabi mau sartana ahad ya jatina pangabutuhna ahad wa qala jeung ngadauh saha Anasun anhu waladzi damidat ba'asau anu ngutus ieu ladzi muka Kanjeng Nabi bil haqi kalawan mawahab ma qala li fi syai'in ma qala henteu catara sareng ngadauh Kanjeng Nabi li kakuring fi syai'in dina hiji perkara qatu sama sekali karya mikang nyawa Kanjeng Nabi karase 5 patau kalapan 5 patau 5 karena wan patau migawe anjeun karase wala lamani jeung caranya sadi kakuring sani saupiran paeuna Kanjeng Nabi illa qala ngadauh Kanjeng Nabi daung lapadang daung hukunjakeun anjeun karase inna makana pastina kabuktian naon hadai se di kitabin eta kalawan pamasti wa qadarin jeung tegasna pamasti qalu ngadauh sahabat kabeh wa ma'aba jeung taranyatan sallallahu alaihi wasallam mabdian kana tempat sare in parosu lamun ngamparkeun amparan in parosu lamun ngamparkeun amparan ieu sahabat kabeh lahu pikeun Rasulullah idza sahibung ya Rasulullah are Rasulullah wa ilam yutros jeung lamun teu diamparkeun amparan wa ilam yutros jeung lamun teu diampar
dalam yupros dalam menjadi amparan salau pikan Rasulullah itu ja'a kulam Rasulullah ala aldin huren bumi huren tanah. Pokor wasopau dia sunyipatan kakaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tawakoli ini kita melihat qabla ayyab atau sama yang mutus Allahu kakaknya Nabi. Nyipatan fi satri awali dina jajaran al-awal. Pakola tulinya daun Allah Muhammadur Rasulullahu abdi al-muhtar la fadlo wala golido wala sohoba fil aswati Muhammadun ari Muhammad Rasulullah anu jadi utusan Allah abdi eta abdi kami al-muhtaru mau dipilih la fadlo teu aya bengis eta tetep wala golido jeung teu aya kasar eta tetep wala sohoba jeung teu aya gogorowokan eta tetep fil aswaqi di pirang-pirang pasar wala yujzi wala yajzi jeung tara malas ya Muhammad bisayiati ku kagorengan asayiata kana kagorengan walakin yakfu jeung tatap dina ngampura ya Muhammad wa yaqau jeung penet ngampura ya Muhammad. Ya itu sina kitab beres. Maulidu ari tempat lahirna ya Muhammad di Makkah eta negara Makkah. Wa hijratu jari hijrahna ya Muhammad bi tobata eta katana tobah ya Madinah teh. Disebutkan tobah pada halus tanah. Wa mulku jeung ari karajaan yang Muhammad di Syami etan di negara Syam. Ia taziru nganggo samping atanapi nganggo sarung. Ya Muhammad ala wasna tina tengah-tengah Muhammad. Wa ari Muhammad wa man jeung jama ba ma'awana basana Muhammad du'atun etap pirang-pirang anu ngajak lil Qur'ani kana Qur'an wa yami jeung nyamu yatawaddu ala afrofihi yatawaddu mumbah na wudu teh ya Muhammad ala afrofi kana pirang-pirang anggotana Muhammad wa kaza lika jeung seperti wasopahullahu ta'ala fitawat. Nah, sawanyipatan Allah muka kanjeng Nabi ila injil kentan Injil. Pakana jeung kabuktian naon kuluku budi pakertina kanjeng Nabi ayabda eta yen ngamimitian kanjeng Nabi man kajama lakiau anu patepung kanjeng Nabi paman ngetian bisa nikan aluk salam. Waman kowamahu gitu lihajatin sobarahu waman jeung saja makowamahu anu ngabandingan ieu man buka kanjeng Nabi waman jeung saja makowamahu anu ngabandingan ieu man buka kanjeng Nabi abandingan lihajatin karena pangabutuh lihajatin dina pangabutuh sobarohu nyufri sobar nitah sabar artinya sabar mana sobarohu nitah sabar kanjeng Nabi Muhammad hatta yakun nakin pabuktian tawa yemen al-munsorifa etan balik wa ma'akhadha ahadun biyadihi wa ma'akhadha jeung tepati-pati nyeka wa ma'akhadha jeung tara nyeka sareng jame jeung tara nyeka jame dari kana tangan kanjeng Nabi payur silu tuluy ngalepaskeun kanjeng Nabi ia dau kana tangan kanjeng Nabi Nabi payur tara hatta yursilaha jeung ngalepaskeun kana iya dahu ya teh sah al-akhiru ya ma'akhornya sal akhiru dia menyokot gimana kataan
108 kata 7. Al-akhidu jam menyekat. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi. Izalakia eta di mana-mana patepung kanjeng Nabi. Dan aidi jama min asabi pisah palina antara sahabat kanjeng Nabi. Badahu tangan pian kanjeng Nabi ahad. Hanya pilih dia Mustafa karena Mustafa salaman. Tummat akhadha tulunya ka kanjeng Nabi dia dihi kana leungeunna ahad. Pasabak kamu tuluy matorokkeun kanjeng Nabi ka ahad. Matorokkeun namu matorokkeun kanjeng Nabi ahad. Tumma sadda tuluy mazahan tanarikeun. Sumasada tuluy mazahan kanjeng Nabi qobdo tahu kana ngepeulna kanjeng Nabi alaiha anu yadihi nah kudu kitu salaman mah pageuh lain padu antel ada pejabat masa salaman teh kenyegeun. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi layakum eta terenangtung kanjeng Nabi walaya jenis jeung terdiuk kanjeng Nabi illa ala zikrillah ayeuna tepan kana eling ka Allah. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi laya jenis eta terdiuk ilahi madat kanjeng Nabi sari jama bahwa bare kanjeng Nabi yusalli eta salat kanjeng Nabi ila khopapa aya gancangkeun ngentengkeun aya gancangkeun kanjeng Nabi salat tau kana salatna kanjeng Nabi wa bala jeung madep kanjeng Nabi alaika ahad. Faqala tuluy ngadau kanjeng Nabi alaka hajatun alaka na tepikeun anjeun hajatun ari pangabutuh. Fa idza faraga tahdi manara kapihan kanjeng Nabi paragat kanjeng Nabi minajati tina pangabutuh na ahad ada balik dari kanjeng Nabi ila salati kana salat na kanjeng Nabi. Wakana jeung kabuktian naon hak saru julusihi kalobaan diukna kanjeng Nabi ayur sibah eta yang nyantengkeun kanjeng Nabi sapoehi kana bisik duana kanjeng Nabi jami'an barita kabena wayung sika jeung ngakar penyekal kanjeng Nabi tiada ikut tangan dua anak kanjeng Nabi alaihima karena itu sakoe sibahal habwati seperti merondang walam yakun jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah yuqrofu eta ditanyahokeun naon majelis tempat yukna kanjeng Nabi min majelis hasabi tina tempat yuk terang sahabat kanjeng Nabi. Ya kanjeng Nabi karena eta kabuktian kanjeng Nabi aya punta eta sekira tepi di kanjeng Nabi naon amal itu tempat yuk jalasa tadiu kanjeng Nabi wa maru'iyah jeung itu ekara jeung ditingali kanjeng Nabi foto sama sekali dan bermanjangkeun ijlahi kana sampai anu kanjeng Nabi baina sabi antara pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi hatta layu bayiko dengan pengarupakeun kanjeng Nabi di lima ya dari lain dengan pengarupakeun kanjeng Nabi di masalah lain ala anu jami illa ayakuna angyan kabuktian naon amak anu tempat wajan begah wa baiko nutaya rupak pilih makan wakana jen kabuktian naon hak rumah kau bana perkara ya itu kanjeng Nabi aseuran dia kanjeng Nabi mustaqbilatin nasi eta madapakin nasi wakana jen kabuktian kanjeng Nabi yukrimu eta ngamuayakeun kanjeng Nabi man kajama ya dukul anu asup ya man alaika kanjeng Nabi hatta rubbama basato malah terkadang mederekeun kanjeng Nabi au bau kana pakaiana kanjeng Nabi liman pikeun jalma laesat anu teu aya bainahu eta antarna kanjeng Nabi wa bainahu jeung antara men naon korobatun kor karabat wala rodo jeung teu aya susu
Yujlisu ngadiukeun Kanjeng Nabi kamen. Alain urut ya saobahu. Wakana jeung kabuktian Kanjeng Nabi yu'firu eta mentingkeun Kanjeng Nabi ada khila aja masuk oleh katanya Nabi. Dia wisadati ku bantal alati anu tahu anu tepanapeun Kanjeng Nabi. Payin aba salamun nolak yedah ya. Ayak bala kana ya narima yedah ya. Akana wisada azama sangat jam Kanjeng Nabi alaih kadah ya hatayak kalah. Yang mindawa yedah ya. Wa mastasfahu. Wa mastasfahu jeung tepati-pati ngajadikeun pilihan apa penyelir. Wa mastasfahu jeung tepati-pati ngajadikeun pilihan ka Kanjeng Nabi. Ari jame illa donna yang kaya ahad akramun nasi eta panglewi majama alai mungguh Kanjeng Nabi hatta iya sehingga merek Kanjeng Nabi kulaman kasakur-sakur jama jalasun man ilai madap Kanjeng Nabi nasi bahu kana bagianana men min wajib pinararayana Kanjeng Nabi maksudna majelis sadayana direret hatta kana sehingga kabuktian naon majlisu tempat yukna Kanjeng Nabi wasam jeung pangupingna Kanjeng Nabi wahadisu jeung cariosana Kanjeng Nabi walatipu mahasinihi jeung anu walatipu mahasinihi jeung anu lembut pirang-pirang kalusana Kanjeng Nabi wa tawajjuh jeung madepna Kanjeng Nabi dia jalisi tapi kenjang liuk ilai madep ka Kanjeng Nabi wa jadi kumaha pangupingna dipusatkeun sariosna dipusatkeun ka jalis ilaihi madepna nya kitu deui wa majlisu jari tempat yukna Kanjeng Nabi ma'adzalika sartana itu yuk ti majelis sahayain eta majelis dikairaeun wa tawadduin jeung tawaddu wa amanatin jeung amanah wala parantosna dawu sallallahu taala fabima rahmatin mazaidah fabima rahmatin tahusabam rahmat minallahi insya Allah lintas lelei anjeun lahum sahabat kami walaupun tak jelamun bukti anjeun palwan etnu bengis walidwal qalbi itu anu kasar hate lan faddu ayakin bubar ya sahabat kami min hawalika tina sapurun anjeun walaqad anak jeung yakin esu kabuktian Kanjeng Nabi yad'i eta ngundang atana pingagero Kanjeng Nabi asamu kapirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi dipunahum ku pirang-pirang kunyahna kunyatun kunah ku pirang-pirang alam kunyahna ye ashabat kabeh ikroman karena ngamuayakeun lahum ka ashab kabeh wasti malakan jeung nyupri sondong atau nyondongkeun likulubim kana pirang-pirang ashab kabeh wayakni jeung munyahan jadi nyeun alam kunyah kana yakni wayakni jeung munyahan Kanjeng Nabi man kajama lam takun kana kabuktian law eta pikeun man naon kunyatun alam kunyah pakana tuluy kabuktian ieu men yud'a eta nigro yusman bima uperkara pengaran anahum anu munyahan Kanjeng Nabi ukamen di payema wayakni jeung munyahan yen alam kunyah jeung munyahan Kanjeng Nabi ayadon deui anisaa kapirang-pirang alati aranu isim mausul lahunna anu eta pikeun yelati kabeh au al auladu ari pirang-pirang anak walati jeung ka pirang-pirang awe
lam yalidna anu teu ngalahirkeun eta bugana ieu laki kabeh ya batadiu ngamimitian kanjeng Nabi lahunna alhuna yang tadi ngamimitian kanjeng Nabi lahunna kaitu nisa alati alkuna yang tadi ngamimitian kanjeng Nabi ya nama alkuna disebutkan lahunna munyahan kanjeng ngamimitian kanjeng Nabi lahunna kaitu nisa kabeh alkuna kana pirang-pirang alam kunyah kuna wayakni jeung munyahan kanjeng Nabi asidiana ka pirang-pirang budak payas talinu tuluy nyupri lemes kanjeng Nabi dikoyakni kulu baum kana pirang-pirang asidian kabeh wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi abadan nasi eta pangleuwih jauh na jama-jama naona bodoban benduna wa asra'um jeung pangleuwih kancangna nas kabeh naona ridho-ridhona wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi arapan nasi eta pangleuwih welas na jama-jama din nasi ka jama-jama wa khairon nasi jeung pangleuwih alus na jama-jama din nasi ka jama-jama wa anfa'an nasi jeung pangleuwih mere manfaat na jama-jama lin nasi ka jama-jama palam takun jeung teu kabuktian ye kisah lama purta'u eta ditarikeun di majlisina tempat yukna kanjeng Nabi naon al aswatu pirang-pirang orang wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi iza qoma eta nangtung kanjeng Nabi min majlisina tempat yukna kanjeng Nabi olah sangat dau kanjeng Nabi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik summa yaqulu tulina dau kanjeng Nabi allamani murukan ka kami inna kana itu subhanaka ka Jibrilu malaikat Jibril alaihissalam sebutkeun dua piparat majlis bayanu alamihi ari eta martelakeun cariosan omongan cariosan kanjeng Nabi wa baqi jeung serina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kabuktian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afsahan nasi eta pangleuwih pasehatna jama-jama naonana mangsikon ucapanana wahlahum jeung pangleuwih manisna ieu nas kabeh naona kalaman omonganna cariosanna saya kulo jeung ngadau kanjeng Nabi ana hari kami afsahul arabi eta pangleuwih pasehatna urang-urang wa inna ahla jannati jeung saestuna ahli surga ya takalamuna eta ngomong ieu ahla jannah kabeh pihak di jannah bilugati Muhammadin ku bahasa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nyata ku bahasa Arab wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi nazra kalami eta anu langka kasauranana langka ngomongna samhal maqolati tur anu murah ucapanana didana toko di mana ngucap kanjeng Nabi ayasa henteu kanjeng Nabi bimisdarin eta loba caritana alun omnib alun misdarin bimisdarin eta loba caritana wakana jeung kabuktian naon kalamuhu cariosana kanjeng Nabi ka khorojatin eta saperti pirang-pirang mute nuzimna anu diruntuikeun ieu khorojat Qolat ngadau sang satu radhiyallahu anha kana kabuktian kanjeng Nabi la yusridu eta tara nuluy-nuluykeun kanjeng Nabi al kalama kana cariosan asar bikum saperti nuluy-nuluykeun aranjeun kami haza anu ieu
Wakana jeung kabuktian naon kalamut sariosna kanjeng Nabi nazron et langka. Itu bebas masalah takwa. Wa antum nyari aran jeung kabeh. Nasar ya nasur. Kana turuna eta nyebarkeun ngawurkeun teh. Kana turuna eta nyebarkeun aran jeung kabeh al kalama kana omongan nasron kalawan nyebarkeun nya. Pengucap sahabat kami. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi awdazan nasi eta pangleuwih ringkesna jama-jama naonana kalamen sariosana. Wabizalika jeung ku sabab itu, wabilaka jeung ku sabab itu awdazan ja'au datang ka kanjeng Nabi sa Jibril ka Jibril. Wakana jeung kabuktian ieu Wakana jeung kabuktian ieu kalamen ma'al ijazi sarta ringkas yajmu eta ngumpulkeun ieu kalamen kulama kana sakabehna perkara arada mamaksud kanjeng Nabi. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya takallamu eta sasauran eta ngomong kanjeng Nabi. Di jawami ya kalimi kupirang-pirang kalimat pirang-pirang anu ngumpulkeun kana maloba hidopat sifat kana masuk kalimi kalimatun kalimi kupirang-pirang kalimat pirang-pirang ngumpulkeun kana maloba lapudula teu aya leuwihan omongan eta wala taksiro jeung teu aya lalawara eta anau kaya saya satuna kanjeng Nabi yatba'u eta nuturkeun kanjeng Nabi nurutkeun kanjeng Nabi babau kana sapalina kalam yutbi'u eta nurutkeun kanjeng Nabi ba'dun kalam ba'dun kana deui bayana kalam ini tetep antarane sariosna kanjeng Nabi tawakufun ari ngarandeg ngadago teh ngarandeg yang padu apa kana ye kalam asannya jama muping kana kalam wayahihi jeung ngariksa wa ayahi jeung ngariksa ieu sami kana kalam wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi sahiros awati eta nu tarik marakna ahsanan nasi turupang leuwih halusna jama-jama naon najmatan nagusna wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi tawilas sukuti etulila etehna la yatakalam karanya rios kanjeng Nabi di dua hajat dan kanjeng pangabutu wala yaqulu jeung tarang ngucap kanjeng Nabi al-munkaro kana munkar diantarana wala yaqulu jeung tarang ngucap kanjeng Nabi sirrido dinarido wal godobi dina benuk ila haqo angin kana hak wa yuridu jeung ngabalieun kanjeng Nabi aman tijama takallama anu ngomong ieu nabi gue jamilin ku salian ti omong arus wa yakni amma idtarhul kalam mimma yafa ieu mah gawe kinayah wa yakni jeung gawe kinayah kanjeng Nabi amma tina perkara idtarhu anu nyedakeun ka kanjeng Nabi nyedakeun termaksa nyedakeun kanjeng Nabi naon akalam ngomong ilaikana emas mimma tina perkara ya pun dipanggawak kanjeng Nabi wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ida sakata tadi mana resme kanjeng Nabi sakalama sa ngomong sahajilah sa pirang-pirang batur di kanjeng Nabi walayu tanaja jeung teu diparbutkeun para diparbutkeun indah deukeutkeun kanjeng Nabi naon kieu hadis dina caritaan wayang itu jeung metuturan kanjeng Nabi dia jadi kalawan dina wanasiat jeung nasihat ya kulo jeung dawuh kanjeng Nabi la tadribu al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din la tadribu ulah nengge aranjeun kami al-Qur'ana ulah nenggekeun aranjeun kami al-Qur'an ba'dahu tegasna Al-Qur'an dibanding ku sadaya
Fainau kana Quran unzila eta diturunkeun ieu Quran ala wujuhin netepan kana pirang-pirang jalan. Makana jeung kabuktian Kanjeng Nabi akharon nasi eta pangleuwih loba najana naonana tabassuman metemne wadohkan jeung serikna di wujuhi asabi dina hareupeun pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi wa ta'jiban jeung ngarasa heran mimma tina perkara tahaddatsu anu nyaritakeun asam pamili kana emas wa qasan jeung nyampurkeun linafsi kana kasadana Kanjeng Nabi diin ka asam pamili wa rubbama doika jeung yakin terkadang seri Kanjeng Nabi hatta tabua ina pertela naon nawajibuhu pirang-pirang waos karehamna Kanjeng Nabi. Wakana jeung kabuktian naon doa ku asabi seri pirang-pirang sahabat na Kanjeng Nabi. Indahu deketeun Kanjeng Nabi hatta basuma eta mesam. Istidaan karena turut dihita Kanjeng Nabi wa tauqiran jeung ngagungkeun lauk ka Kanjeng Nabi. Walau ngadauh sahabat kami. Walakon jauh jeung yakin esu datang ka Kanjeng Nabi saha Arabi yang ngitwai. Wa huwa dari Kanjeng Nabi alaihi salam mutaghayyirul launi eta anu barobah rupana. Yun kiruhu dinkar ka pangling maksudna. Yun kiruhu pangling ka Kanjeng Nabi sasabuk pirang-pirang sahabat na Kanjeng Nabi. Paroda tuluy ngamaksud ya Arabi ayat alahu kana yanaros ya Arabi uka Kanjeng Nabi pakol na sahabat kami la tapal ulah nigawe anjeun ya Arabi pahinna karena satuna urang sadaya nun kiru eta pangling urang sadaya lawanau karupana Kanjeng Nabi pakola tuluy ngucap Arabi da'u kudunya ken aranjeun kabeh ni sakuring awalali tah demi dat bahasau anu ngutus ieu lagi uka Kanjeng Nabi bil haqi kalawan mawah nabiyan bari jadi nabi la ada moal ninggalkeun kuring uka Kanjeng Nabi hatta yatabas sama yana Kanjeng Nabi faqala tuluy ngucap Arabi ya Rasulullah Rasulullah balagona ketika orang Korea naon anna masya secara masih yakni maksud Arabi ada jala kadajal yakti eta bakal datang ieu masih kanyana masih dajal yakti eta bakal datang ieu masih annasa ajama-jama disaridi kalawan mawa bubur wakon halaku jeung eta ruksak teh naon ruksak iya naskabeh juhan karana lapar. Apa taro na ningali tuan li pikeun abdi. Jadi akan ditembus ku bapa kuring antar tuan umi jeung ku negeri an akuppa. Nah ningali tuan pikeun abdi an akuppa kana yang nyegah abdi asari di tina buburna masih taapupan karena ngariksa wana tanazuhan dan bebersih tengah jauhan bersih hatta ahlika sehingga ruksa kuring nawat ya uzalan baru began am adriba an akupna am adriba atawa nangwa kuring ti saririna buburna masih nge kuring na buburna masih hatta tidak tabalatu sehingga di mana-mana pineh beteng kuring ain talatu sehingga di mana-mana pineh beteng kuring sab'an karena warang aman tu tah iman kuring billahi kamusti Allah wa kafartu jeung kukur kuring dikamasi. Kalau ngadau sahabat kami
Padohika tulis dari karena assalam. Hatta badat sehingga pertela naon nawajibu pirang-pirang wawas karehamna kanjeng Nabi. Sumakol kanjeng Nabi la ulah. Bal yugenika balik tak bakal nyugihkeun ka anjeun saung Allah. Bima ku perkara. Yugni anu nyugihkeun Allah. Bi ku yeuna al mukmina beriman kabeh. Walau ada sahabat kabeh. Wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi yang aksarin nasi. Eta. Eta min aksarin nasi ipang leuwih lobana jama-jama naon abasuman mesemna. Wa atyabihim jeung pang leuwih senyepna ieu nas kabeh naona nafsan salirana awakna. Malam yang dia salagi turun alai ka kanjeng Nabi naon Al-Qur'an aw yazkur atau ingat kanjeng Nabi salagi ingat kanjeng Nabi asa-asa kana kiamat. Awayah tub ya tafsir kana yan dia awayah tub atau saja khutbah kanjeng Nabi di khutbatin puhit khutbah idotin anu mituturan wa ada untuk idotan wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi idza sarro eta di mana-mana bunga kanjeng Nabi warodia jadi do kanjeng Nabi wa tarik kanjeng Nabi ahsanun nasi eta pangleuwih harusna jama-jama nona ridho-ridhonya. Pain wa'aldo salamun mituturan kanjeng Nabi wa'aldo mituturan kanjeng Nabi dijidin kalawan dinas. Pain wajiban lamun benuk kanjeng Nabi walaesa jeung tara kanjeng Nabi yang gabu eta benuk kanjeng Nabi ilarilai aing karena Allah. Lam yakum tahara nangtung ligodobi karena benduna kanjeng Nabi naon saeun hiji perkara. Wa kadzalika jeung kitu saperti lam yakum kana kabuktian kanjeng Nabi di muridna pirang-pirang pertanyaan Nabi kulnya sadaya umur. Wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi izana zala eta di mana-mana turun di ka kanjeng Nabi naon al-amru perkara. Fawado tahmasrah dan kanjeng Nabi al-amru kana perkara urusan. Ilallahi kamusti Allah. Wa tabarro'a jeung lulubaran kanjeng Nabi ila hauli dina daya upaya wal quwati jeung kakuatan wastanzala jeung nyupri nurunkeun kanjeng Nabi al-huda kana pituduh pakola tuligada kanjeng Nabi Allahumma arinil haqqo Allah Gusti arif muga ningalikeun Gusti kabeh al-haqqo kana hak hakpan bari hak. Ma'at habimu tuli turut kami ukana hak. Ukana itu al-haqo. Warini sareng muga ningalikeun Gusti kabi al-munkaro kana munkaron bari munkar. Warzukni sareng muga ngarizkian Gusti kabi ijtinabau kana ngajuan itu al-munkar. Wa a'idni sareng muga ngariksa Gusti kabi min ayyas tabiya tina yen saliru ye al-munkar alayya kabi Fat ba'u tuli nuturkeun abdi hawaya kana hawa nafsu abdi di guari dan selain pituduh minka si Gusti wajah sareng muga ngajadikeun Gusti hawaya kana hawa nafsu abdi ab'an kana turut lito atika kana to'at Gusti wa khud ridho nafsika min nafsi wa khud sareng muga nyana Gusti ridho nafsika kana ridho dari Gusti min nafsi tina awak abdi fi afiatin dina kariksa tina balai wahdi ni sareng muga nuduhkeun Gusti kabdi lima kana perkara usulipa anu ditilapkeun non dina ieu mah mate mina hasil istirahat
Bidnika kalawan izin Gusti, inna ta'atna Gusti, ahdi etna dukan Gusti, man kajana. Sa'an mersakan Gusti, ila suratin kana jalan mustaqim lempeng. Bayan wahlatiar yata mertalakan berangkang lakna kanji Nabi, wa adabi yang berangkang anak kanji Nabi, sifamina kadaran. Karena kabuknya kanji Salam ya, Ulu etan wang kanji Nabi makana perkara wajada anu mangyan kanji Nabi wakana jeung kabuktian naon abus pami kalau dipikir resepna kadaran ilahi munggu kanji Nabi ma eta perkara kadaran kana anu kabuktian ieu mah ala dopatin eta tepan kana loba leungeun wal dopapuji ari dopak mana dopak ma eta perkara aturat anu loba alaikan ieu mah naon al aidi perang-perang leungeun. Wakana jeung kabuktian kanji Nabi ida wudiat asa diberikan dan naon al-ma'idah hidangan pola tanggal kanji Nabi bismillahi salafan bismillahi kalau nyebat dengan Allah musti jadi aha moga ngajadikeun Gusti kana ieu ma'idah nikmatan kana nikmat maskuratan syukuran tasilu biha nikmatan jannah Tafiru nepikeun Gusti dia hapus nama eta nikmatan jannati kana nikmat surga. Wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi kasiron ida jalasa ya kulu ya cuma huruf batai yetehana dipayunkeun wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi kafiran berloba tidak jalasa eta di madiu kanjeng Nabi ya kulu bari tuang kanjeng Nabi ya jemau tah ngumpulkeun kanjeng Nabi bayana rukbatai atur duana kanjeng Nabi wa bayana qadamaihi jeung antarana dampa suku duana kanjeng Nabi kamaya jenis saperti yang diusaha al-muswallin salat illa anna rukbata anya sayatana tuur takunu eta kabuktian rukbah pokor rukbati eta doren tuur wal qadamu jeung kabuktian dampa suku pokor qadami eta turun dampa suku aya turun jeung ada kanjeng Nabi inna ma'ana pasti dari kami abdun eta abdin kuli dahar kami kamaya kuli sebenarnya sa'amu abdin wadili itu jeung diu kami kamaya itu seperti yang diu sa'amu abdin wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi layak kulu eta taranang kanjeng Nabi al-haro kana kadaran nu panas kaya kulu jeung ngadau kanjeng Nabi innau saytuna har goeru zi barkatin eta saliantit ente eta saliantir ngobogan kaberkahan. Wa inna Allah yasuji Allah lam yutinna. Eta temere kadaran Allah na kaurang saya naron kana seni. Pabridu atukun iskeun aranjeun kabeh sahabat. Iskeun aranjeun kabeh kana ta'am. Wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi aku eta nuang kanjeng Nabi linatina perkara yang nyandingan ieu maka kanjeng Nabi wa yaqulu jeung tuang kanjeng Nabi ya asamiku pirang-pirang ramuan kanjeng Nabi as-salatati anu asal tilu. Arubama sana jeung terkadang minta tulung kanjeng Nabi di robya ti kana ramu anu kaopat. Alam ya jeung tara tuang kanjeng Nabi di usmu ayeuna kedua ramu aya kulo jeung ada kanjeng Nabi inna usaytuna ya kulu di usmu ayeuna kana ya kulun akhlatu syaitan eta daharna setan. Wajah jeung datang ka kanjeng Nabi saha Utsman bin Affan panu di paludajin kalawan mawa manisan pakalat linuang kanjeng Nabi min hutina paludan waqala jeung ada kanjeng Nabi ma haza mayatanawan azari paludan ya abba abdillah qala ngadau Utsman bin Affan biabi anta wa ummi ieu mah dihiasan sariosna biar eta disebut ku bapak kuring ansar tuan umi jeung ku indung kuring naj'alu ngajarikeun urang sarea asamina kana samin antega wal asala jeung madu fil burmati dina pendia panti
Wana bawahan jeung nenden urang tengah kana burmeh. Alan nari nureunteun. Summa naglihi aglayubli. Summa nuglihi tuluy ngagolakeun. Urang terakhir kana itu samin asal. Summa nakhulu tuluy nyopot urang terakhir. Mukhalahin pati kana tipung gandrum. Tidak tuhina dina ditutup ya yentok. Panak lihi tuluy ngajalokkeun. Jadi ngajalokkeun teh ngaduk. Tuluy ngajalokkeun urang teh kana itu mukhalahin tok. Alasan ini kana samin wa'at jeung madu dia burmatina pendia. Umme nusawituhu tuluy ngotek-ngotek ngaduk. Manusawi tuluy ngotek-ngotek berasa kana itu samin asal hatta yang dojak perinyayan asal ia samin asal payak si tuluy datang ia samin asal ama taro sepertinya dengan Tuhan. Pakola tuluy ngadawuh sallallahu alaihi wasallam inna hadza ta'ama saya tuna ieu sadaran thayyibun eta enak. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yaqulu etan wang kanjeng Nabi kumzat sairi kana roti tina gandrum goero mah manhulin bari kalian tu bari henteu pada kalian tu di ayak tadi saring goero manhulin basan ayak. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yaqulu etan wang kanjeng Nabi al-isa kana bonteng di rutobi sarta korma base wabil milhi jeung sartaunya. Wakana jeung kabuktian naon ahabul fawakih sang leuwih di karesepna pirang-pirang bubuahan aros bati anu base lain mungguh kanjeng Nabi al batiho nya bertana al batiho eta samangsa wal inaba jeung anggur base. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi kudu eta nuang kanjeng Nabi al-batiho kana samangsa dileukeun sarot-saroti wabi sukari jeung sarta gula. Warubama asal jeung terkadang nuang kanjeng Nabi kana batu jirut wabi sarta forma batu. Wayasna inu jeung nyenta tulung kanjeng Nabi biaya dekalengan dua jangan inu kabena. Wa akala jeung nuang kanjeng Nabi yaoman dina poe arupoba kana forma batu. Di yamini anu pertelengan satuna kanjeng Nabi. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yahfazu eta nyariksa kanjeng Nabi anawa kana siji koromat. Ia sari ila panangan pentana kanjeng Nabi. Pamarot tuluy nyaliwat naon satun domma. Paasarok tuluy isarah kanjeng Nabi ilaiha kana sat bin nawa siji koromat. Pajala tuluy tumandang ieu. Isarah kanjeng Nabi layakan Sa'ad bin Nawa isarah bin Nawa kana siti korma yang adahar paja'ala tuli tumandang ieu tak pulu eta ngadahar ieu sat min kapi tina tampan kanjeng Nabi alaihi anu penta wa mereka kanjeng Nabi ya pulu eta nuang kanjeng Nabi yang korma dia ini usangan kanjeng Nabi lengan katuna kanjeng Nabi atna parobot dengar api kanjeng Nabi api kanjeng Nabi wan soropat jeung balik nam asli domba. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi rubama akala terkadang nuang kanjeng Nabi al inaba kana anggur base khorfon dari ranggeyan. Yuro ditingali naon zu'anuhu madu na teh amisna. Naon zu'anu madu na ieu inab ditingali naon anu madu na ieu inab halal yakin jangot na kanjeng Nabi akhol lu'i seperti mute tina mutiara wakana jeung kabuktian naon aksaru tuami kalobaan kadarna kanjeng Nabi tuangan kanjeng Nabi al-ma'a eta cai wat tamaro jeung korma garing. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya mau eta ngumpulkeun kanjeng Nabi halabana kana si susu di tamari kana korma garing wa yastammi hima jeung ngaranan kanjeng Nabi hima kana ieu laban jeung samar al atyabaini kanu enak dua
Wakana jeung kabuktian naon abdu kami pangleuwih dipikeresepna kadaharan ilahi mungguh kanjeng Nabi Allah ma eta daging. Aya kulo jeung adaw kanjeng Nabi warilah yazidi eta namaan ilah mukis samina panguping wa wajailah sayyidut amin. Kustina pangalusna. Sayyidut amin eta pangalusna kadaharan teu dunya wae di akhirat. Kalau satu jalamun minta kami Robbi kaparan kami ayut ima karena yang mereka daran Robbi ini kakuring karena itulahmu kulayomin lina saban-saban poe lapala tanya dama Robbi wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya kulo etan uang kanjeng Nabi asarida kana bubur billah mi sarta daging wal qor dieum kana sarida jeung buah waluh. Pakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ibu eta mikaresep kanjeng Nabi Al-Qur'an kana buah waluh aya kudu jeung adaw kanjeng Nabi inna satuna Qur'an sajaratu ahi eta tangka kai dulur kuring Yunus sagatna Nabi Yunus alaihi salam. Qolat ngadaw saing saplaha pakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya kudu eta ngadaw kanjeng Nabi ya aing satu ida tobahtum di mana-mana masak ranjeun kabeh kidron kana kidir nya takhiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh yang kidron minad dubai tina waluh jadi waluh gede painau kana satuna duba ya sudu eta nguatkeun ieu duba qalbal hazimi kana hatena jangan prihatin sok loba sedih. Pakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya kulo eta nuang kanjeng Nabi lahmat oiris kana daging manuk alazi anu yusadu iboro ialah di soer. Pakana jeung kabuktian kanjeng Nabi layat ba'u eta tara nuturkeun kanjeng Nabi kana toer walaya sidu jeung tara morok kanjeng Nabi kana toer wayu ibu jeung mikaresep kanjeng Nabi ayu sada wayu ibu jeung mikaresep kanjeng Nabi ayu sada kana yen diboro ieu toer au pikeun kanjeng Nabi wayu jeung datangkeun ieu toer bi ka kanjeng Nabi paya kulutuin uang kanjeng Nabi kana toer wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi iza akala eta uang kanjeng Nabi Allah ma kana daging lam yutoqti tara nungkulkeun kanjeng Nabi rosau kana sirana kanjeng Nabi ilai kana lahma wayar paud jeung ngaluhurkeun kanjeng Nabi kana lahma ila pasti kana cangkemna kanjeng Nabi rokan kalawan ngaluhurkeun jana Tumayan hasu tulinya ja kanjeng Nabi kana lahmu intiasan kalawan ngejasnya. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yaqulu eta nuang kanjeng Nabi al-khubza kana roti wasamina jeung samim mantega. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yuhibbu eta mikaresep kanjeng Nabi minasyafi tina domba aziro kana seker hareup wa katipa jeung walikan wa mina sidri jeung tina sidir aduba kana waluh wa mina sobagi jeung tina celuban sok dicelubekeun celuban mikaresep alqala kana suka wa mina samari jeung tina korma garing al hajwata kana korma Madinah korma al Madinah disebutkeun korma Nabi ya. Wada'a jeung ngaduakeun kanjeng Nabi bil ajwa bin al-ajwa bi barakati ku kaberkahan wa qala jeung ngadawu kanjeng Nabi di ari ajwa bin jannati eta fi surga wa sifaun jeung ngadirikeun tamma minat sunni sinaratun wa singri jeung sihir. Wa kana jeung kabuktian kanjeng Nabi yuhibbu eta mikaresep kanjeng Nabi dina bukuli dina pirang-pirang sayuran kal hunduba ana qal mesti bahala aja aya paham wal bazar wadah jeung pesai wal maklatal hamko jeung maklatul hamko alati anu yuqalu dingaranan atau disapkeun lapikeun ieu lati teh batu hamko naon ar-rajlatu sengan model kosin tapi dina model jukut ya sengan. Pakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yakau eta mikangewa kanjeng Nabi al-kiya yasayani kana jinja dua
lima karena tempatna ieu aya kain dina bawalik dina sisi. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi layak selu eta taranuang kanjeng Nabi minas sapi diloma sab'an kana tujuh perkara. Az-zakaro kanjeng zakarna tara wal unsayani jeung sisi anjut dua wal masanata jeung pekempis wal mirorota jeung hamperu wal kodada jeung babat wal haya jeung parji doma wadama jeung detik aya pro jeung mikangewakan di Nabi dalika asab'an wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi layak kulo eta ternuang kanjeng Nabi alba so asauma kana bawang bodas wal basara jeung bawang beureum wal qurasa jeung cara kana kuntai wa mazamma jeung caranya kanjeng Nabi paman kana kadaran pati kana sekali lakin in ajabau tapi lamun ngarepkeun kana sanjatkeun tapi lamun ngarepkeun ieu paman ka kanjeng Nabi asalautan wang kanjeng Nabi ka paman lain karya jeung lamun mikang wa kanjeng Nabi ka paman karo kautan ngaten kanjeng Nabi ka paman wa in afahu jeung lamun mikang wa kanjeng Nabi kana paman lam jam dobo dasar bentuk kanjeng Nabi ka paman lagu kana paman wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi ya apa eta mikang wa kanjeng Nabi abdomba kana hayawan dobu wa tohala wa tihala jeung kalilipat wala yuharri Muhammad jeung pengharamkeun kanjeng Nabi ummah kanjeng domba jeung tingal wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yang aku eta ngalamotan kanjeng Nabi di asrobihi ku pirang-pirang ramonan kanjeng Nabi asopata kana piring bisa karena tanya piring eta Paya puluh jeung ngadau kanjeng Nabi akhirut pami ari pangpanderina kadaharan aksaru eta loba naon barakasan kaberkahan. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yal aku eta ngalamotan kanjeng Nabi aslameu kana pirang-pirang ramoan kanjeng Nabi dina pami dina kadaharan hatta tasnaro sehingga beureum di asobi. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi layang tau eta tarang ngucap kanjeng Nabi ya dau kana tangan kanjeng Nabi ieu mindiri kitab tangan hatta yal aku sehingga ngalamotan kanjeng Nabi aslameu kana pirang-pirang kanjeng Nabi wahidat kana datang saidi-saidi. Waya kulut jeung ngadau kanjeng Nabi inna usaytuna kalakuan jeung tingkah la yudro eta teu dikanyokeun fi ayyatuhan dinu mana kadaharan la yudro eta teu dikanyokeun fi ayyatuhami eta dinu mana kadaharan albarkat wari kaberkahan wa idza faragha jeung rapian kanjeng Nabi qala tangado kanjeng Nabi alhamdulillahi apanaminai Allahumma nugusti laka eta paungan Gusti alhamdu ari saya puji atamta parantos ngasian kadaharan Gusti pasba satuluy ngawarengkeun Gusti pasnapoeta jeung masian minum Gusti paarawayata tuluy nyajarkeun Gusti lakal hamdu laka era tepungan Gusti alhamdu ari sadaya puji goero makfurin bari henteu dikukuran kalian eta dikukuran wala mudah injin bertinyakeun wala mustaqan jeung diarap sugih naon ante hamdu